Wawancara teh nyaeta kegiatan paguneman atau tanya jawab antara dua orang atau leuwih secara langsung anu ngawawancara jeung nu diwawancara. Nu diwawancara teh disebutna teh narasumber responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna abdi sareng rerencangan abdi bade ngawawancara salah salios pedagang. Sataacana tepangkeun nami abdi Imelda Septia Melia, abdi Dina Ramadhani, abdi Desi Cahyati, abdi Nabila. Abdi sareng rerencangan abdi sakola di SMK Al-Hadi Bandung. Ibu, punten, abdi bade ngawancara dugi perkawis pasien nu ditepunkeun ku ibu. Nama ibu teh saha? Kami Yuswada saha? Ibu teh seorang Kiraha ibu ngajual sebelah. pas 2 tahunan. Usaha naon bae nu tos dijalankeun kalian di jualan sebelah. Jalan private pulsa, makan makanan terus top up, undangan Saha nanya inspirasi ibu tengah jalan ke usaha. orang kali cara ge Sabaraha modal gitu kalau ini. modal mah kira langsung 1 juta. Kenaon ibu lebih milih usaha sebab tim bank usaha nu lain. Kumaha ya, karena emang posisinya emang senang masak gitu. Kupan sebelah kan diolah gitu kan, jadi senang we ieu. Nah ibu lebih milih jualan di bumi timbang jualan di tempat anu rame. Kalau di bumi kan barangkali biasa keurus, membeli di sana semua kan barangkali masih. Sebenarnya bu atas kesan diwawancara ku abis sering